Arah kumaha di bibi kalau cicing di saung. Batur-batur pengajian. Rem lah, gan Ustad Dudung. Emang kunaon Ustad Dudung? Sok ngaharu ka bibi mah ulah ngomong tetangga cenah. Ya terus? Ari manehanana ngomong bae Abu Jahal. Omok deui eta geus ngagogoreng Firaun, nimbangna ka bina-bina pokona mah. Salah paham deh ya Bi aing. Kieu teh anjir masantren teu tamat eta. Bi, please Bi. Memang kitu konsepna Bi. Ya, Pak Dudung ngomongkeun Abu Jahal, ngomongkeun Firaun. Eta teh ajang contoh ameh urang henteu berperilaku siga maranehnana. Berperilaku buruk. Henteu bisa disarwakeun aja ngomongkeun tatangga atuh ngomongkeun Abu Jahal mah. Kumaha tetangga? Leuwih-leuwih ti Abu Jahal, jahatna. Bi aing geus kieu ampun teuing. Leug-treug. Lain Bi ai kijui katutuluyan geuringna eta. Nya diamputasi sukuna da nanahan. Innalillahi. Nepi ka diamputasi? Khawatirnya. Tapi dah kudu diamputasi Bi, dah gula atuh kijung ieu mah nya. Bugu heueuh. Nanahannya. Mun watir mah budak Ceutar si Ujang Ismet. Kumaha deh? Nanahan celina. Kudu diamputasi. Nan teuing bareng ku teh boga sirahnya, Anjing. Congean eta mah Bi. Congean lain penyakit gula. Si Jang Ismet mah. Anjing kabayang meureun budak meureun. Eueuh huluan mah modar. Henteu make ejeng tuluy hirup moal, Bi. Tapi kainya anjir pikiran ieu bibi aing. Ampun teuing. Mang, amang keur itu geus janji cenah mun ajaran ranking hiji dihadiahkan. Ranking hiji diajai. Nya ajaran ranking hiji mang. Ajai teh kurung. Burung. Geus ganti deh. Teu menyala ieu mah. Ganti mah. Bosan menyala mah. Wae udah. Sok atuh. Yang hadiah naon ti Amang? Hadiah liburan mang. Liburan kemana? Pangandaran? Bosan ke Pangandaran mang. Kemana tuh? Hayang ka Curug anu aya dina Cangkang Adem Cari. Montong sok rupa-rupa geura pamenta teh. Pan Amang lagi teu nyaho eta curugna di mana? Mending ka Curug Cinulang atuh nya. Hayang ka Curug Adem Cari. Aing teu apal atuh berat. Jadi laksanakeun geus nadar ieu teh. Kieu ya tuh. Nu lalajo di dieu nya. Anu apal eta Curug Adem Sari di mana? Tulis di kolom komentarnya. Si pamali geus nadar ieu urang budak ieu nya. Sok tulis di kolom komentar. Oke nungguan itu alamatnya tuh. Nya kudu buru tapi Rupa ai budak. Lain bibi masa yang pindah itu ke Indonesia. Kemana? Majalengka. Anjing. Ke Majalengka aja. Bi. Majalengka mah anger Indonesia Bi, lain Eropa lain ya guys ya. Lain itu maksudnya kumaha bibi ieu ya. Kumaha bibi nepikeun ka hayang pindah ti Indonesia ieu. Kumaha caritana ieu? Lain urang teh meureun kan bakal jadi anak bangsa anu broken home kok teh. Boki jero anjir ya obrolan. Guys kala guys ya, kalemnya guys ya. Kumaha ya? Urang ke bakalan jadi anak bangsa anu broken home. Bibi nepikeun gaboga pola pikir jiga kitu. Ieu kumaha mimitina ieu? Kumaha ti mana ieu dasarna ieu? Duh, kapan cenanya ibu kota teh arek pindah ke Kalimantan. Berarti engke cerai atuh jeung bapak kota. Urang jadi korban atunya. La ilaha illallah. Nepikeun kainya ieu bibi aing pola pikir. Harudangnya. Ieu mah geus lain pikiraneun urang sarerea, guys. Iya nanti ngobrol lagi kudu nama ieu teh jeung Rocky Ngirung. Bibi urang ieu mah.
Ya, bener tuh guys. Nggak semua sanggup orang mah guys. Terus bubar ya guys, bubarnya, bubar lah. Kenaon dikit? Mang, iya biasa nuju Di darat, juga ucing atau gipa mah. Entah tuh Mang ya keur ngerjakeun PR. Oh, jakan PR. Kerjakan PR si balong. PR naon deh? Iya IPS. Bisa. Henteu. Ya, cek aing. Ya. Pan ku amang geus dibejaan lamun ngerjakeun PR. Kerja kelompok jeung babaturan. Jadi lamun teu bisa teh, gipa bisa nanyakeun. Ai di sisi balong rek nanyakeun ka saha ka lauk? Hah? Gurame, betok, jaer. Teu sarakola, situ lauk mah gip. Rek nanyakeun ka saha sok. Gipa. Sok naon atuh pertanyaan aku amang bejaan. Ari gedung Asia Afrika di mana, Mang? Gedung Asia Afrika di Bandung. Di Bandung. Gampangnya belajarannya. Oh, kenaon deh? Ari gedung sate, satena sate naon? Aing curiga ieu mah pertanyaan hanya lain tina pelajaran. Di budak lu sirahna rempah aing pasti. Teu pertanyaan tina IPS lain eta bieu. Iki, Pak. Yo, cek aing ge. Teu kagok si ieu. Gedung sate naon cenah. Ya, gitu. Gedung sate nya sate nate eta teh sate keong gitu. Nya, keong nate keong racun. Kagok edan ini. Ari eta racun naon, Mang? Racun berit. Ari eta racuna 2 teu. Nah jadi karena 2 racun atuh. Kan IPS itu lain dangdutan gip. Parah. Ini kesel abi maka BFI. Kesel benar. Minjem 500.000 ku dipulangkeun 1,5 juta. Parahna pun kok. Nu parah mah bibi. Nu parah mah. Ini bahala di sekolah di mana di? Pan 500.000 teh 1,5 juta bi. 1,5 juta. Ya henteu 500.000 we. Aing kieu teh. Aing mah kedawangna bi aing. Kalau mau lain bibi aing si karungan da ye. Pugus 1,5 juta teh 500.000. Aing jay aing bi ebah eta gering naon jay? Rombehkeun cenah Mang. Mak nyaro romeheun saya teh kudu dibawa ke rumah sakit ieu maneh. An rombehkeun hage dina hulu Mang. Jadi bebas rempah gini mun diajak ngomong teu nyambung. Sia maneh nya. Terus kumaha atuh jadi merenana dirawatna? Cenah mah rek dibawa ka Ikin Sadikin Mang. Ikin Sadikin. Nya, Dokter naon teh dukun? eta ning rumah sakit nu di Bandung. Anjing. Ikin Sadikin cenah. Dak rempag. Lain Ikin Sadikin saya rumah sakit di Bandung mah. Hasan Hoerudin. Aku kerempag anjing. Ikin Sadikin cenah. Ampun teh.